Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu hati sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka arek jabrud arek kocak we atuh juhed ngoceak kokowongan. Puguh sasat mamatina dikoromeo ku kokot monongeun. Aduh, tobat Pak Guru, tobat. Bari lengah we blak we si juhed ngajongkeng terus kapaehan. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajeng. Sugan teh leutik. Bening. Udah kauan teh. Mana sagede tulak panto. Kias bun ngahehe. Bari kalantang kulinting. Atuh garden ulah lajo teh surak. Bari ting corowok nandakeun ka panujuanana ka Kias bun. Gotong keluar. Cek naratama nitah tukang ngagotong nu eleh. Nilih kaayaan kitu. Para gegedug anu rek marbutkeun kalungguhan gegedug sakabeh padepokan ukur ting sarengeh seri maur. Tapi pikeun pihakna Ki Sapta mah kacida kareuleunana. Dume jagona taya nu bisa unggul. Ku kitu teh mah ngarasa wirang nya gede nya panjang. Sabot si juhe digotong, ada jelang deui teh. Aya nu luncat tukangan Ki Asbun. Hiu, jobrol we. Bujur Ki Asbun teh ditajong. Nepi ka Ki Asbun teh totolonyongan. Puguh sasat na dibongohan si tukang. Hilek ngalik. Ari breh teh si horeng pihakna padepokan Kiara di daerah Puncak Cae asuhan Bah Sangari. Mitohana Ki Sapta. Hari najong bujur teh. Beraya, bebeja heula atuh. Lain jang gicak kuk we. Ki Asbun teu oleh ngahehe. Ada maka kudu bebeja sagala. Cek nu anyar makalangan teh bari mureleng. Parona molotot jiga nu rek bijil. Oh, nya kitu kuduna. Ari jelema sopan mah. Kajaba mun adika lain jelema. Kumaha? Nah dewek teh dianggap naon ku lain. Tetenjoan kaula mah andika teh padi sudah begu. Sabab cungur monyong. Kelanan. Kula terek nanya. Andika teh saha jeung urang mana? Ki Asbun nanya bari jebi. Naon perluna? Andika hayang nyaho ngaran dewek. Nya perlu we atuh. Bisi andika modar. Kaula hese nyalabarkeunana. Setan sia. Bisi hayang nyaho. Tah, ieu teh ngaran si Koyo. Moal anu bireuk. Dewek muridna Bah Sangari ti padepokan Kiara Puncak Cae. Oh, andika teh si Koyo teh ya. Pantes atuh cungurna jika begu da kabawa ku ngaran. Ai mun kita tadi atuh nyebutkeun ngaran teh Koyo gitu. Jeung bisi andika hayang nyaho, tah ieu kaula nu ngaran Asbun. Lembur matu ti padepokan Dungus Maung, muridna Bah Surawana almarhum. Ki Asbun ayeuna mah nu pependelikan bari renya-renyu. Kadoli dah. Najan si lain ti padepokan Dungus Maung atawa Dungus Padu oge. Aing mah teu sieun. Sor we sia. Sarbun. Ku aing rek disurilam tah bibir jobleh. Debongan sia lancang. Ceuk si Koyo bari sabrut we. Nyampeuk ka hareupeun Ki Asbun.
Sarta pereupna diumbar rek dipake mepeg cukang irung. Kelanan koyo. Kode moyo. Hehehe. Ulah ka jojol narajang kitu atuh. Bari gilak we Ki Asbun nyerong kabelah katuhu. Sarta pereup si koyo ditepak jiga anu teu pira ukur ditepak. Tapi akibatna si koyo nepi ka nyolontod ka hareup. Kabawa ku tanaga pereupna nu diumbar. Hehehe. Tuh, cek kaula oge. Mangkelanan. Kitu nate bari sakilat ngalegot. Sarta sukuna ngael bari disakalikeun. Atuh puguh we. Badan si koyo teh ayeuna mah sakaligus tikusruk. Biwirna nu pangheulana datang kana tanu. Aduh. Si koyo ngagerok lirih. Irungna jeung bibirna bantrok jeung taneuh nepi ka nyunghid. Hehehe. Wah, eta mah lain tanggal sampe baraya. Tuh rek nyungkur mah tuh di kebon dulu loba tanggal sampe. Hehehe. Bari jebron we bujur si koyo tadi talipak. Renten anu tadinya buangan tadi Andika najong bujur kaula. Hehehe. Ki Asbun bari jeleng luncat mundur ka tukang. Sabot kitu, ana jeleng teh baturna si koyo. Anu ngaranna si Juin. Loncat ke tengah pakalangan. Ngan seberut we narajang. Pereupna dihembatkeun kana beungeut Ki Asbun. Jebrod. Beneran pisan kana gado. Nepi ka Ki Asbun ngadang heak puguh di bongohan. Aduh. Ki Asbun ngagerok lirih. Bari sakilat manehna malik. Ari breh teh. Baturna si koyo. Bari ngabar-ngabar bedog. Hehehe. Saha nih kak? Ki Asbun bari mundur salengkah. Mantong loba bibir sia kunyuk padu. Rasakeun deuleu ya. Ku aing disasaak ayeuna mah. Pokna teh bari sebrut we ngahembatkeun bedogna nepi ka ngahiung tina bakat ku tarik-tarikna. Mangkelanan baraya. Nah, ini kate batur itu tuh si koyo nu keur nyunghid nyungkur taneuh. Ya deuleu. Rek naon sia make hayo bae tatanya. Aing podaran. Si Juin bari seburut deui we narajang deui. Waktu Ki Asbun ditarajang, si koyo ngagentak ngagurinjal hudang. Maksudna rek terus ngarontok ka Ki Asbun ditukangeun. Tapi orang kaya, Ki Asbun oge teu kapalingan gerak. Manehna ngarempod sabeakna nepi ka jiga anu cingogo. Waktu si koyo ngarontok di tukang, manehna teu mireungeuh yen Ki Asbun nu geus nyaho picilakaeun. Ngagentak ngareundeuk. Atuan cukup we bedog si Juin teh ngahanca tarang si koyo nepi ka tarang dewang tapak bedog. Getihna muncrat mancer tina tatuna. Obat, aka. Aduh. Si koyo ngoceak bari we rubuh. Pogo we. Pikeun si Juin mah lain deui ngaranjugna. Sugan teh anu keuna ku bedogna teh lawana. Si horeng bet baturna. Tadi nama Ki Asbun teh rek dikoroyok. Tapi bet kalah baturna nu cilaka. Loh. Hampura we kadi, hampura. Kitu na teh bari kilang we luncat. Kalebah si koyo anu ngarumpuyuk. Babrug dirontok. Sarta regeyang we dipanggul dibawa ka sisi. Geus kitu mah jerang deui luncat ke tengah pakalangan. Tapi Ki Asbun teu cicingeun. Sakilat manehna ngarawutan ngebul ngan sabur we diawurkeun kana beungeutna mener pisan kana panonna. Aduh, tobat. Si Juin ngagoak dumeh panonna nyeseg ku taneuh ngebul. Leungeunna kencak atuh pakupis dipake gigisik. Sedeng bedogna cilik we ragrag. Puguh leungeun duanana dipake ngagisik panonna. Kareh ku taneuh ngebul ge geus kokowowongan. Komo mun ku bedog baraya. Kituna teh. Kope bedogna dicokot ku Ki Asbun. Sarta pok deui nyarita. Kabeneran ya. Bedogna seugeut pisan ya. Wayahna we nya baraya. Ku kaula rek disunatan deui.
Ki Asbun ngahehe, bari jelang we manehna luncat. Bedogna disontekeun kana tali kolor pangsina, bari japrut tali calana pegat. Ari baragada we. Calana pangisina ngalumbuk dina taneuh. Ngan untung we, si Juin make calana jero anu geus kuleuheu, badis we serbet bujur katel. Tulus disunatan teh baraya. Sok ah, sakalian lan calana kuleuheu teh tah. Ki Asbun bari ngamangkeun bedogna. Ngadenge kitu ngan. Gajelang bae si Juin teh luncat. Gadabru labuh nang kuban. Manehna poho tina bakating ku sieun disunatan ku musuhna. Nepi ka poho calana pangsina anu ngalumuk dina dampal sukuna. Aduh, tobat Pak Guru, tobat. Si Juin kocak dengek bari peureum. Puguh panonna nyeseg ku taneuh. Calana pangsina ngojot kana suku kencaka tuhu. Antukna manehna ukur gegerowan ka guruna menta tulung. Goblok sama Juin. Bari gajelang we, bah sangari luncat. Jeprot. Ega burung si Juin ditajong. Obat. Ukur sakali ngoceak. Si Juin terus we ngalengarek kapaehan. Kanca dangu teu kapalang bah sangari. Red kaki Asbun anu harita keur cecengiran bari renyah-renyoh badis we monyet jengkoleun. Tah, gitu ari benar-benar guru mah. Murid teu bener teh. Batan disunatan ku batur, mending ge ku guruna disiksa. Sebab tuman nyerahkeun guru. Ki Asbun terus-terusan ngahehe. Sarta tetep we renyah-renyoh ngalelewa bah sangari. Adu tuh merapna ka bah sangari lain deui nafsuna. Puguh asa diheureuyan ku lawana. Setan balangsyah, kurang ajar. Tatan nyaho barenya ka aing. Di padepokan Kiara Puncak Cae. Bah sangari nyentak bari singkil. Oh iya kutan, mana padepokan Kiara teh? Pantes, jangkung badak, bosongot, bolotot, kumis ngacedig segede bitis. Oh, budak kololeho. Sate ya kakasih teh. Ki Asbun malik nanya. Oh nyuk peduk sia. Di kodaran sa ku aing ha? Teu perlu bongok sia nyaho kana ngaran aing. Kitu na teh bari sabrut we bah sangari narajang ngagunakeun gerakan angin puyuh limbungan. Nepi ka taneuh ngebul jadi mulek. Sedengkeun bah sangari dina panarajangna terus nyampeuk. Pereupna dihembatkeun rek dipake ngagebug sirahna Ki Asbun. Tumrapna ka Ki Asbun lain deui ngaranjugna. Kakara manggih lawan anu kitu wewesena. Hatena jadi marmir. Sabab dirina ngarasa yen ieu mah lain lawaneun manehna. Tapi najan kitu Ki Asbun teu nyingkah ti pakalangan. Waktu panarajangna bah sangari datang, rek sabak-bekeun pisan peureupna ngagebug sirah Ki Asbun. Nah jorela teh aya nu luncat bari nakis peureupna bah sangari. Duk. Dua kali ngaduleungeun, jargeg. Bah sangari mundur dua lengkah. Kuda-kudana jadi pajengjar. Saha nikah? Wani ngahalangan dewek. Bah sangari morongos. Panona molotot, bawaning ku ambek nyedek, tanaga midek. Kukitu teh mah. Piraku teu matak handeueul. Tadina rek males pati kanu jadi lawan murid-muridna. Ari ayeuna aya nu ngahalangan. Sangari pantes ku bosongotna. Awan ieu teh bet kabebenyit. Hayo lah jeung kaula. Ya. Kaula ti padepokan Pasir Luhur. Sor. Geura lawanan si Kartamadi. Si horeng anu anyar makalangan teh Ki Kartamadi mandahna padepokan Pasir Luhur atawa Pasir Lalai. Tutugan Gunung Rakutak. Ya eta bapana Nyi Karsimah mitohana Ki Wira. Anu bareto disiksa
ku Naratama teh. Malah apana Nyi Karsimah mah bis bae bobor kahormatanana digadabah ku Naratama. Kakara ayeun aing nenyok bebengok sia teh Kartamadi. Rek sosoroh kojor aing teh ka aing. Hah, kitu nya. Bah sangari lalewana nguyup nguntup kaki Kartamadi. Tetela. Andika mah geus pihkun sangari. Abongnya jelema sangar. Apan baheula teh urang kungsi bantrok basa Andika ngahurup kaula jeung si Saketi besan Andika. Nah geus poho deui. Ki Kartamadi ngahehe. Kituna teh bari lajag-lejeg. Badis we hayam adu manggih musuh. Naon nya capek teh ha? Aing mah deuleu tacan pikun manawani makalangan oge. Ayo deuleu urang adu jajal teh deui jeung aing. Urang jajal pangabisa saha nu unggul, saha nu asor. Bah sangari nangtang. Tah, kitu mah bener jago. Urang adu jajaten. Ulah ngadukeun murid-murid anu teu pararugu. Urang tangtukeun we ku mandah-mandahna. Saha anu kasebut jago teh. Ki Kartamadi bari srowe maju 2 lengkah ka hareup. Kitu deui bah sangari maju 2 lengkah. Dan taparah deui sabrut we duanana ngumbar panarajangna. Cuk cuk cuk. 2 leungeunna diadu. Jereg. Bah sangari mundur ti babaranting. Sedangkan Ki Kartamadi ukur ngagigeg badis we lang layangan gedeg. Upama diukur ku tanaga mah tetela. Ki Kartamadi teh leuwih unggul. Ngan bae bah sangari leuwih kesit. Nu matak dina silih jajah tanaga teh bah sangari mending mundur ti babaranting. Batan kudu ngagigeg nahan kasaimbangan. Sabot kitu. Cilong deui. Aya nu luncat ke tengah pakalangan. Nu tayalian tibah Saketi bapana Ki Sapta anu boga pokal ngayakeun sayembara ngadu jago. Tong sieun Ki Adi. Iya kula datang. Hayo urang jagakeun tah si Kartamadi teh. Bah Saketi ngagagak seuri. Bari cubrol we punuk Ki Kartamadi dihanca ti bongohna. Atuh tumrapna Ki Kartamadi nepi ka muih badis we panggal. Ku kitu teh mah sasat di bongohan teu dibere tempo. Aduh. Ki Kartamadi ngagerok lirih. Untung we muihna teh teu lila sarta sukuna anu kenca ditarik ka tukang. Nahan kasaimbangan. Ret mali ka tukang. Sidik nu ngagebuk punukna teh musuhna baheula bah Saketi bapana Ki Sapta. Dasar hayam lisung, wani teh ngabongohan. Ayo silaing duanana we. Gadanyang hareup. Kagok hiji mah meakeun waktu deuleu. Ki Kartamadi nangtang bari pasang kuda-kuda. Tapi sabot kitu ana jeung deui we, aya deui anu luncat ka tengah pakalangan. Si horeng teh bah Mujakar mitohana Nyi Karsimah besana Ki Kartamadi. Nuhun aka. Cek Ki Kartamadi bari seuri mapag nu anyar datang. Ulah wae hawak ya di, urang hiji sewang atuh. Cek Bah Mujakar bari malik ka Bah Saketi. Da iya ya guguluna teh, bangsa rampog-rampog gerot. Sor Saketi, Andika mah jeung kaula. Pada kolot. Bah Mujakar bari tutunjuk nangtang Bah Saketi. Tumrapna ka Bah Saketi lain deui ngaranjubna. Sabab teu disangka ti tadina. Bah Mujakar bapana Ki Wira baris tandang harita. Najan geus diijir ti tadina ge. Nu pilawaneunana teh bah balaki ti Talegong Cisewu. Nah make ngahulang sagala Saketi. Andika teh sieun ku kaula. Mending mundur we atuh, menta taluk. Ambeh kanyahoan ku sadarea anu hadir di dieu. Bah Mujakar mapanas hate Bah Saketi. Lain sieun Mujakar. Tapi karunya sia baris modar ku aing, ngarti?
Bahasa keti teleh geleng lelewana teh. Sabot kitu anu jeleng teh aya deui anu luncat ke tengah pakalangan, anu tayalian ti Asmarani. Memang Asmarani teh geus teu tahan mireungeuh kaayaan di pakalangan. Lantaran anu boga hadasna nyaeta Ki Sapta. Nu sasat jadi ulon-ulona jeung anu boga pokalna tacan daek maju ka pakalangan. Dah, kolot-kolotnya betaruyahan. Apa lo baken anu ngarora, anu kudu maraju. Tuh, Ki Sapta tuh jadugna padepokan lengkob. Sina maju heula. Bangsa aki-aki mah engkewe paneuri. Lamun anu ngarora geus malodar. Asmarani bari nulak cangkeng. Nu dimaksud supaya Ki Sapta maju rek dilawanan ku manehna. Sabab Ki Sapta anu geus maehan nu jadi bapana teh. Nyaeta Bah Sutamana. Ulah bakal ngahina ka kaula nyai. Ada jatnya ge geus kolot. Tapi kaula teh cacan pikun. Basa ngari ngahehe. Bari serog we nyampeuk ka Asmarani. Tersudi kami mah lawan aki-aki cokorekoh gitu. Kajaba lamun minantu andika Ki Sapta. Asmarani bari jeleng luncat deui ka tempat diukna. Tugar nulalajo rame surak. Nandakeun ka panujuanana kana panangtangna Asmarani. Tapi Ki Sapta sanajan ditangtang ku Asmarani henteu daek maju lantaran nganggapna tacan waktuna. Pokna teh. Bah, tong beunang dipancing ku awewe nu biwirna nganung racun. Mangga belajengkeun gerak perenan tah musuh bebuyutan Abah. Ceuk Ki Sapta nyorowok tarik pisan. Atuh bahasa ngari jeung bahasa keti ngan beresat we narajang ka masing-masing lawana. Nyaeta Ki Kartamadi jeung besana Bah Mujakar. Anu ditarajang ngegentak maju ngalawan panarajang musuhna. Tuk. Waleungeun Bah Mujakir jeung Ki Saketi diadu. Pikeun ngukur tanaga masing-masing. Jerejeng. Ki Saketi mundur, kitu deui Bah Mujakar. Tetela geus maju, pangabisa andika teh Mujakar. Tapi ulah waka gede hate. Geda tampanan ye, panarajang kaula. Ceuk Ki Saketi bari sabrut we narajang deui ngagunakeun anu kacida hebatna. Beurep nangahiung bambaraan rek dipake mepeg sirah. Tapi oro kaya Bah Mujakar oge geus surti kana panarajang Bah Saketi ngagentak narik sukuna nu kenca ka tukang satengah lengkah sarta nakis peureupna Ki Saketi. Plos, peureupna Ki Saketi poos. Sedeng manehna ti jongklok kabawa ku tanaga peureub. Sabot kitu srog, sukatuhu Bah Mujakar maju salengkah. Jebrod. Punu Ki Saketi ditimpug satakerna atuh salontot we. Ki Saketi ti totolonjong. Dina malikna sabrut deui we narajang. Ayeuna mah ngagunakeun gerakan jurus gelap ngampar. Jebrod. Benar pisan kana dada Bah Mujakir. Aduh. Bah Mujakar ngagerok lirih. Badana ngadang hengah krek labu. Untung we kaburu inget. Suku kencana ditarik ka tukang. Dipake mageuhan kuda-kudana. Bener andika Saketi. Geus leuwih maju ti kaula. Tapi ulah waka gede hatenya. Kaula tacan boboleh. Hayo, geura tarajang deui kaula. Bah Mujakar kalah nangtang. Tapi ari sanyana mah najan Bah Mujakar nangtang, dina hatena mah ngarasa kaget nu lain memeusan. Sabab tetela Ki Saketi teh ngagunakeun gerakan anu kacida hebatna. Hawa tenggelanana oge karasa nyeri satulang sandi. Kabeh oge taya anu eungeuh. Iwati Aki Surawani anu kacida awasna yen Bah Mujakar teh eleh jajaten. Atuh gentak we. Aki Surawani noel ka Ki Bagira supaya maju bari ngagero ka Bah Mujakar kalawan ngagunakeun ilmu tenaga batin. Kuno sajen mah teu kadenge. Iwati ku Bah Mujakar kadengena. Yen Aki Surawani ditah mundur. Waktu Ki Bagira maju luncat ke tengah pakalangan. Lain deui Ki Saketi ngaranjugna.
Sabab manehna nyaho yen Ki Bagira teh baretona urut patalukanana Ki Sapta nu jadi anakna. Disangka Andika Bagira wani sosoroh kojor. Kituna teh bre sabrut we narajang ka Ki Bagira. Ora kaya. Ki Bagira oge anu geus dibejaan ku Aki Surawani sakilat ngagunakeun kelo ngampih anu dina panarajangna ngagunakeun suku jeung leungeunna. Grabal. Leungeunna Ki Saketi ditewak bari ditarik. Curalit. Ki Bagira ngagunakeun sukuna dipake nejeh dada Ki Saketi. Tumarapna ka Ki Saketi geus teu bisa ditulungan deui. Ogoh, lain satejeh-tejehna. Nya mun dibandingkeun jeung jajatena bareto mah memeh guguru ka Ki Surawani. Tapi ayeuna mah wawasan Ki Bagira teh geus tikel 100. Nu matak bareng jebrod teh dua dampal sukuna ngahanca dada Ki Saketi. Oleang we. Badan Ki Saketi ngalayang. Kubrag we hareupeun pisan Ki Sapta. Kituna teh bari gegerungan jeung mutahkeun getih lalamaran. Antuk nama las bae kapaehan eleh wawasen ku Ki Bagira. Atuh pogo we boh Ki Sapta boh Naratama nepi ka ngaranjug anu satuluyna beungeutna pias dumeh mireung wawasenna Ki Bagira bisa ngelehkeun nu jadi bapa jeung akina. Kanca dangu sadayana disajen pihak Ki Kartamadi jeung Mbah Sangari arupakeun lawan anu saimbang. Dina patutunggalanana teh kacida ramena. Silih banting, silih gebug, silih balangkeun. Itu ieu taya anu boboleh. Lila-lila mah Mbah Sangari oge kadeseh ku Ki Kartamadi. Nepi ka ngalaman sababaraha kali ti beubeut jeung ti jengkang. Lantukna Mbah Sangari sarepet we mesat bedogna anu ngagurilap herang bawaning ku seukeut. Nyebut bedog geuning Sangari geus posan ha. Aduh pereupnya. Ya ayolah ku kaula ge diladenan. Bari sakilat ngudar pecutna anu dijieun tina kulit munding nu dibeulitkeun kana cangkeng. Cereter, cereter. Pecut teh diheumbatkeun nepi ka disada ting cileter. Tapi Mbah Sangari teu mundur salengkah ge. Maneh kalah ka maju nyampeuk bari ngaheumbatkeun bedogna dipake nigas leungeun Ki Kartamadi. Tapi Ki Kartamadi ngagentak ngajaul ka tukang bari nyabetkeun pecutna kerbal. Bedog Mbah Sangari kabeulit ku tungtung pecut. Sakali nyentok bedog teh geus ngabolonyon tina dampal leungeunna Mbah Sangari. Pecut disada ngajepret. Sedengkeun bedogna ngalayang kalebah bangku Ki Sapta. Untung we Ki Sapta kaburu nakis ku bedogna. Cek. Rok we bedog Mbah Sangari teh ragrag. Nyata Andika teh Kartamadi punyul. Tapi ulah wae kata kabur euy. Aing si Sangari ti padepokan Kiara. Jadu mundur haram ngejat satunjang beas heuleuh. Ayo urang ijen deui. Bajelang we Mbah Sangari luncat badana ngalayang lir anu hiber. Atuh teu kira-kira Ki Kartamadi ngaranjugna. Ngarasa reuwas lain lumayan dumeh lawana kitu pamolahna. Ngagentak Ki Kartamadi ngagunakeun deui pecutna dipake ngahanca Mbah Sangari. Tapi ora kaya. Mbah Sangari nu ayeuna ngaluarkeun wosena ngagentak nyamber tali pecut. Kerewa tali pecut teh beunang ditewak. Sarta gorentel we Mbah Sangari ngagorentelkeun badana. Nepi ka pecut teh meulit kana leungeunna. Sarta ngan sakali nyetok oge polonyon we pecut tina cekelan Ki Kartamadi teh lesot. Ku kituna Ki Kartamadi ngagentak mundur. Ngarasa hareugeun pecutna lesot tina leungeunna. Sebot kitu Mbah Sangari nu geus nyekel pecutna jadi malik ngagunakeun pecut kulit munding dipake ngahanca Ki Kartamadi. Pogo we. Ki Kartamadi kacida ripuhna dihanca ku pakarangna pribadi. Badana garalangan geus puguh beungeutna sasat geus teu puguh rupana. Dihanca ku pecut anu pohara parnana. Nuantukna Ki Kartamadi eleh jajaten sarta ngan jungkal we ngajungkal leungit budi ilang daya.
Atuh sarerea nu lalajo kacida mangwatirkeunana kaki Kartamadi. Tapi teh nu bisa nulungan. Sabab kejadianana memang kacida cepetna. Sabot kitu jeung anu luncat si Horeng Nyi Karsimah jeung Ki Wira anak minantuna Ki Kartamadi. Sakilat Nyi Karsimah nyampeuk ka Basangari. Bari ngahembatkeun bedogna. Sedengkeun Ki Wira gancang ngarawuh Ki Kartamadi nu jadi bintohana. Dipanggul, dibawa keluar ti pakalangan. Ganca dangu, atuh tong boro Nyi Karsimah, apan dalah bapana oge. Nu geus kaceluk jedugna di padepokan Pasir Luhur, geus kitu buktina ngajoprak di tengah pakalangan. Waktu Nyi Karsimah nyampe, bari ngahembatkeun bedogna. Basangari ngagentak mundur, pecuta dihembatkeun deui, ngajeleter keuna kana gelungna. Nepi ka geluh Nyi Karsimah teh amuradul. Nilik nu ngadu jajaten teu saimbang. Hate asmarani nu kasebut awewe. Lain deui ngentabna. Sakilat. Manehna jeung we luncat, badanna ngalayang ngagunakeun gerakan sirna bobot. Syet, jebrot. Badan Basangari teh ditejeh lebah beuteungna. Sarta pecutna sakilat direbut ku asmarani alias si Cindewi Wulung. Basangari ngagoak badana nepi ka ngubeng badis we panggalmui. Montong apa wahan? Sedan. Basangari bari ngahanju narik napas panjang. Sabab panajehna asmarani teh karasana matak eungap ngambekan. Mundur cece, kan urang sanghareupan kukuring. Asmarani nyorowok, bari ngudar karembong pusakana nu katelah Cindewi Wulung. Ngadenge gorowokna Asmarani, Nyi Karsimah ngagentak mundur ka tempatna, bari puringisan nandang kanyeri anu pohara. Sanghari, lamun nya Anika sugih ku pangarti, jembar ku pangabisa. Hayo, kami geus sanghareupan. Asmarani ngahihi. Setan, until anak sia. Ngontong ngabongohan dulu. Aing si Sanghari. Gendulna padepokan Kiara. Cadu mundur haram. Aijat ku pantar awewe. Hayo. Urang jajal pangabisa. Basangari nafsuna kagila-gila. Kitu team atuh puguh. Sasat dihina basa. Ku pantar awewe dihareupeun jalma loba. Tah, kitu atuh kuduna. Harinya mah gendulna padepokan ti Kiara. Ngan kadewenya bisa Andika teh salah ngitung Sanghari. Walon asmarani si pendekar Cindewi Wulung. Bari reupeue manehna peureum, sedengkeun dua leungeunna meta jiga anu keur semedi. Ulah sabat kaniaya sia, lonte. Ku aing rek dibebekeun tah cacapek teh. Bari sabrut teh Basangari narajang, pereupna diumbar nepi ka ngahiung tina bakating ku tarik-tarikna. Asmarani anu tadi masih keneh museurkeun tanaga batina. Ngagentak maju ngayonan pangawasana Basangari. Tuk tuk. Dua dampaleungeun diadu. Teu sirikna rapet pageuh. Itu ieu pada-pada ngagunakeun tanaga batina. Lamun Basangari ngagunakeun leungeun katuhuna, Asmarani mah ngagunakeun leungeun kencana. Tina bakating ku pada kuat sarta rosa tanagana. Boh Basangari, boh Asmarani nepi ka ngarebul tina sirahna. Bijil hawa panas. Lila-lila eta dua lawan teh ngarasa yen tanagana pada saimbang. Asmarani ngagenjotkeun badana nepi ka ngalayang ka luhur. Anu saterusna ngajuralit poksai. Crek, beri crek gedeg. Asmarani nangtung ngajega. Kitu deui Basangari ngajaul ka luhur. Sarta crek ngajega nyang hareup sagemblengna ka Asmarani. Tetela sia kuntilanak teh lain jore-jore wasena euy. Tapi ulah bakal gede hate. Pasti ku aing dipapejet tah. Basangari ngagakak seuri. Sabab ceuk pangrasana tong boro awewe. Apan Ki Kartamadi oge nu kasebut gendulna padepokan Pasir Luhur. Teu mampu ngalawan manehna. Komo ieu pantar awewe anu moal beda we jeung Nyi Karsimah
anakna Ki Kartamadi. Ayo, orang buktikan sehari. Sahan unggul, kami atau Andika. Ayo gerak terajang deui. Mun nya Andika lalaki. Asmarani oge teu eleh lalewana. Modar sia. Bah Sangari narajang manehna ngagunakeun gerakan gunung urug. Leungeun duanana jeung suku duanana buat bat pilih genti narajang. Sorana pating cariut matak gempeur. Tapi oro kaya Asmarani anu geus digemleng lahir batin ku Aki Surawani nu jadi guruna. Teu gimir ku sakitu. Panarajangna Bah Sangari ditadah sarta Asmarani ngagunakeun gerakan jurus angin puyuh. Badana muter maju. Sedengkeun lengkah gerakanana ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Ditilik saliwatan mah gerakan Asmarani teh jiga anu limbung rek labuh. Tapi sanyana mah eta gerakan teh miceun panarajangna gerakan jurus gunung urung anu digunakeun ku Bah Sangari. Plos. Panarajangna Bah Sangari kabeh ngeplos teu keuna kana sasaran. Malah panenjona jadi kunang-kunang. Poguh badan Asmarani muter tarik pisan. Sarta lengkahna meh teu katuturkeun ku panon. Sakur nenjokeun kabeh pada bengong. Ku wewesen Asmarani. Malah Ki Bagira jeung Ki Asbon oge. Kakar harita mireungeuh gerakan Asmarani alias si Cindewulung kitu petana mah. Ngan Aki Surawani anu henteu kaget teh. Manehna ngan ukur mesem ngarasa kayungyun ku peta polahna gerakan Asmarani nu jadi muridna. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.